Kedua, ida taro managoro, kedua mataro. Pan tadi dia ida taro. Mataro majun pahatun. Perkara naon anu kumaneh katingali tina eta kagorengan majun pahatun cari solusi. Nah, ulah lauk buruk milu mijah teangan solusi nu terjadi dan naon eta teh santas urang belusukan ninggalikan eta permasalahan naon pake terjadi gitu sok tingali teangan solusi. Nah nalika terjadi konsep itu atuh kendan lejeng Mataram Majapahit apakah pernah berkonflik? Sakumaha baheula terjadi perang bubat. Dina kesempatan ieu moarek nerangkeun masalah eta. Ngan lamun tina runtuyan eta kalimat itu adalah satu kesatuan. Kendan nu jadi bapak tarung Mataram Majapahit anak ibarat gitu. Ngan bapak ieu teu boga kakuatan lamun segama aya bahasa ngan saukur cik sok lah karawas ieu ku salira sadayana. Mun rumah tangga jeung pamajikan we ulu kotak teh tidak akan ada kebahagiaan lamun teu ditopang ku ngaran budak. Makana nalika kendan aya ditopang ku Mataram Majapahit atuh nu jadi bapak ditopang ku genep. Kahiji, mana nu genep? Hiji Sunda Pakuan, 2 Galuh Pakuan, 3 Galuh, 4 Madukara, 5 pulau Pajajaran, genep pulau Majeti. Ngan dijieun we karajaan eta teh. Padahal nalika urang nangtukeun sikep majun pahatun teh eta langkah-langkah kehidupan anu kudu dibereskeun dina nalika urang ningali kana eta masalah kelacutan teh kahiji kudu Sunda Pakuan. Naon harti Sunda Pakuan? Dina sejarah mah Sunda Pakuan teh di Pandeglang nya. Anu nyebutkeun di Pandeglang pek. Anu nyebutkeun di Depok pek, di Kampung Beji pek. Anu raja na teh Prabu Amuk Marugul. Ya, moal menerangkeun eta. Ngan harti Sunda Pakuan nya eta kudu ngabebaskeun hate anjeun tina sifat-sifat anu goreng. Sirik, bidik, jahil, kana ya iren panasan tepayaan rumpak ujub ria takabulah nu garoreng gitu. Leungitkeun di mana anjeun rek meresan hiji masalah. Kedua, Galuh Pakuan. Galuh Pakuan, galuh golun hu pakun. Bebaskeun hate tina katungkul ku eta masalah nepi ka poho kana masalah sejen. Intina urang keur migawe ieu da teu ngareret ka ditu ka dieu dur lohor teh ngaceluk we macul ulah kitu neng. Nepi ka poho urang. Al istighol teh ulah. Tapi kudu naon? Galuh. Galuh teh tina golunhu. Apapun yang kita kerjakan itu atas dasar kehendak Allah. Golun kudu katungkul maneh hu ka Allah. Matak pantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Eta ngan nalika ayeuna Sunda Pakuan, Galuh Pakuan, Galuh naon ayeuna anu majun pahatun eueuh deui Madukara. Nalika urang rek mencari solusi, ari mencari solusi kan mencari titik temu.
lamun urang teu musyawarah kapanggih moal matak Madukara. Madukara teh mun zaman ayeuna mah kerajaan Galunggung. Tah ti dieu. Madukara lain kerajaan Galunggung. Naon atuh Madukara? Musyawarah keur ngarai hiji kamupakatan. Sok musyawarah. Ngan santas musyawarah kudu aya terusan. Naon pajajaran? Naon pajajaran? Jaga kadaulatan hirup manusia ku kanyaah jeung papadana. Jaga. Ngan santas ngajaga tina kadaulatan hirup manusia, kahade nu paling inti Pulo Majeti. Ngalain Pulo Majeti nu aya di Banjar lain, di Rawaonom lain. Sajatina manehanana ngalakukeun kitu teh goreng mah goreng ngan kahade urang kudu landung kandungan laer aisan eta. Nah nalika urang geus cumpon kana eta genep prinsip pasundan teh jeung ajaranana nu dilaksanakeun genep teh atuh bakal mataro majun pahatun teh karaih birrun wajayun atawa Brawijaya. Pan Mataram Majapahit teh Brawijaya. Raja Brawijaya kahiji nepikeun kalima. Tah eta teh sikep leluhur urang teh kitu. Nepikeun katerjadi naon anu aya dina sikep leluhur nalika nangtukeun hiji kondisi atawa kaayaan kitu teh timbul we dua. Aya Astina, aya Amarta. Naon Astina?